Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Pusing kunaon Ki? Eta Ki Kampak keur santai, keur bersihan imah. Bebersih bari mara belauknya di pila. Datang kicrik-kicrik nuturkeun. Ai maneh kunaon buat bae Deni cek Kampak teh. Pusing Ki. Pusing kunaon? Dordar naon da hujan angin. Uing dordar jeung pamajikan. Geninganan eta uing teh mangkat gawe. Mangkat gawe teh sip 3. Ai mangkat gawe sip 3 teh otomatis balik isuk teh uing teh hayang sarapan Ki, hayang barang dahar anu ngeunah jeung pamajikan Ki. Ieu mah eueuh. Emang eueuh ka mana? Senam teu pamit. Ajojing ayo jingkrak teu pamit. Senam. Uing kesel eta mah ka pamajikan Ki. Dibebeutkeun kompor nepikeun ka jadi opat Ki. Naon anu jadi opat? Eta lalocotan komporna. Aduh, ampun, aing mah pamajikan senam ge nikot uring-uringan sia mah keun atuh kali-kali. Pek senam tapi mun bisa mah dagoan heula uing Ki balik gawe. Diijinan da uing teh hayang daang ieu mah kejo eueuh. Dadaangeun dina kulkas salareep manehna hayu senam mincrak di ditu. Uing jadi jengkel ningali kompor. Nya geus ku uing jadi sasaran. Waduh, kacau lamun kos maneh kabeh kos kieu. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.